warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Hami Abdi Rahmawati ti kelas 12C Farmasi bade ngadonge anu judulna Mantuan Anu Kasesahan. Anak kuliah harita kakara megar, manehna rek muru kawalungan. Tapi harita poe panas kacida. Anak kuliah geus teu kuateun deui ngalengkahna. Manehna pasrah bari ceurik. Teu lila aya anak monyet anu ngaliwat. Hei sakadang kuya, erek ka mana maneh? Erek ka walungan. Tapi kuring geus teu kuat lempangna. Atuh si monyet teh karunyaeun ningali kuya anu geus teu kuateun lempang ka walungan. Mun kitu mah hayu atuh kukuring digandong. Si kuya teu loba carita, manehna langsung bae naek kana tonggong si monyet. Saterusna monyet ngagandong kuya muru walungan. Barang nepi ka walungan mah kuya teh jag-jag deui, tuluy kuya nuhunkeun ka monyet. Karena si monyet geus ngabantuan manehna muru ka walungan.